ieu nya. Mulai ayeuna tempat ieu kurang jaga anak maneh kudu nurut. Siap, Bos. Cek urang kieu kudu kieu, cek urang kitu kudu kitu. Siap, Bos. Urang mah mengkecewakeun, urang mah da setia. Heuh tah kitu. Ulah perhatian aing, jadi anak jeung batur. Bos, abi mah norma keneh. Heuh ngarti tadi mah urang mah curhat. Oh, sugan teh kumaha? Weh, tempat tuh aya mangsa sampurkeun jik. Rek naon sampeurkeun, Bos? Aduh, tawaran ke keluarga we atuh. Pugu udah sales. Da atuh maneh mah make nanya kitu. Nya jelas atuh penta jatah. Manya tawaran jadi sasedot we mah. Oh, nya bener. Geus gancang tuh sampurkeun. Oke, siap, Bos. Kamana, Bro? Biasa badai ka tempat nangkring ngawi aya naon abi dicegat kieu. Urang mah moal loba basa-basi ku sabab maneh ngarutan wilayah urang. Maneh kudu mayar. Nyanya kumaha tuh abi taya artos tuh. Tayang apal, urang mah maneh kudu mayar. Ih leres abi teh taya artos. Nyoba abi caca emam di kelas 5 SD. Wah, nya nya. Kumaha tuh anu ngajak heula kepenak mah. Kumahanya? Atuh jig bae tuh mayar ge karunya urang mah. Nuhun atuh ayo teu nuhun. Kumaha bro, menang sabaraha? Teu, Bos. Maksudna naon? Nya da teu meunang naon da teu mere. Nah kitu. Karunya Bos candahar ti kelas 5 SD. Ih maneh bawa teh diingu. Diingu mah me tuh, neanakan. Nya tuh Bos kumaha urang mah da teu tegaan. Lah teu tegaan mah motong jadi preman. Jadi preman mah kudu galak, tegas. Ulah sieun ku nanaon. Manya kudu dicontohan wae ku urang mah. Nya maaf atuh Bos. Geus ulah dedeun maneh mah. Tuh aya mangsa jik sampurkeun kayak ngalawan bejaan urang. Siap Bos. Eureun nek ka mana? Ka abi Kan ngan aya maneh unggul di dieu teh. Oh, bilih atuh ngobrol sareng tiang we abi mah teu terang. Geus tawarannya duit. Duit naon? Jeprem dulu lah. Naon japren teh? Nyata preman gitu-gitu wae teu apal. Naon jatah-jatah? Tirah urang mere jatah ka mana teh hayang teuing. Teu apal urang aing Ibnu Care anak buah Ahmad Badog. Teu apal maneh ka bos urang nu boga wilayah ieu. Lah aing mah paduli pokona mah aing mau mere jatah. Nanaonan. Ngalawan sia tungguan di dieu. Bos yeuh ngalawan teu ada mere. Wah, nu bener. Serius Bos, teu sieureun ku Bos. Ayo cik sampurkeun. Ya Bos, jalan mana Bos? Oh, jadi ieu jelema. Ieu wilayah aing, sayang aman, mayar heula. Nah, ada ieu mah pan tempat umum. Nah, aing kudu mayar ka mana teh hayang teuing. Anjir Bos, lanian. Maneh tak apal sa aing. Emang saha maneh? Aing amat bedog, preman nomor 1 di dieu. Can ongkot tato urang. Tah, tato mau. Tah, hiji deui tato naga. Nah, tenaga teh buleut eta mah. Kan dogna keneh, minggu isuk jadi naga. Lah, aya wae haru maneh mah. Geus loba omong, hayang aman mah mayar ka urang. Lah, aya wae tah geus gawe geras teh. Tah, tata dia kan ngeunah, angsuran mah. Lah, segala wae mah teu madikeun angsulna. Ieu teh kalau bisa diantep, banyak carana. Barudak. Geus teh aman ya lembur. Emang kunaon gitu kan? Aya preman tadi nyagat urang. Nyapu gota siraka bikin nyaritanya. Mana sarua ka dipajag? Sarua. Beunang. Henteu, da urang mengeles. Wah, merasakan kieu carana mah teu meunang diantep. Atuh bisi kangenahan diantep mah. Nya bisa asa aing aya rencana teh kan? Tuang sikat ieu ku kabehan. Hayu wae.
Ayo wae urang mah. Kerek mi mah Kak. Nya hayu. Nah, atuh cari cing wae. Sok atuh Nabil. Sok we maneh teh hareup. Ari maneh. Sok atuh mah Darul. Tah, si Raka we. Nah, jika urang sok atuh maneh. Lah sabos semon tadi mau ibaratnya mau ayo. Tenang maneh. Tadi maneh majeg aing. Emang kumaha? Belikeun duit aing. Ari embung kumaha? Maneh menang kuensokin sina. Lah, teu sieun. Nu lawan nu. Bunten saanya Kapan anak buah urang maneh teh? Karena di mana harus alamat tukul. Ih, maneh kem kitu atuh. Tulungan urang. Nah, buat kedan nulungan aing kenal ge hante. Geus lah bawa omong, baru dah sikat. Yo. Tato maung. Ah, puas ya mata tato macam-macam di luar aing. Buat itu naon? Bos wae sia teh kalah ngeulun-ngeulun asa anak buah durhaka. Ampura bos, da urang sieun di malobaan. Geus lah gandeng urang maek balik.